Bismillahirrahmanirrahim. Ayuk siro min sholatin nafilah. Kacida saena pikeun jalma anu nyeureurkeun salat sunnah. Seureurkeun salat sunnah. Kaida salat wajib mangan sakitu kitu na 17 rakaat alias 5 waktu. Qabla subhi kitanya subuh berjamaah, salat duha 8 rakaat mun biasa. Memang seurang mah 12 tapi mu'tabar mah 8 rakaat kalau mu'tabar. Memeh zuhur 4 rakaat, ba'da zuhur 4 rakaat. Memeh asar 4 rakaat, memeh maghrib 2 rakaat, ba'da maghrib 2 rakaat. Tos ba'di maghrib awal bin muntiasa 20 rakaat. Memeh isya 2 rakaat, tos isya 2 rakaat. Salat witir 11 rakaat. Eta berarti termasuk iksar gitu. Setiap pada wudu saya sunnah li syukri wudu. Usul li sunatan li syukri wudu rakaat ini mau apa? Terus wudu masih kena aya basa usul li sunatan wudu atau li syukri wudu. Ya bisi bade ngaraos mangga. Jadi bisi bade ngaraosan. Pantai kamari ke dawam nanti ada dawam wudu itu nganto eta syukrul wudu ibadah asal masa najan pas wudu gentong gambar ge syukrul wudu termasuk sunnah mutlak biasa pada asal. Salat tahajud teka naon teka hitung kulantaran teka hitung jadi henteu ngopeknya. Sabaraha rakaat we salat tasbih 4 rakaat, istikharah 2 rakaat, aya nyebat aya 4 rakaat, salat hajat aya 2 rakaat, aya 4 rakaat, aya 12 rakaat. Eta mah sasesana tina rawatib lantaran numpang utamana sabada fardhu teh rawatib aya nyebatkeun witir. Hanya batkeun rawatib eta utamana mah heula gitu. Anu mustaqil berarti utamana di antarana tahajud, salat duha. Itu mustaqil. Upama ngalanggengkeun iksar kitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cenah ngadawuh dina hadis qudsi berarti Allah nu ngadawuhna nu diriwayatkeun ku Nabi bima yarwi an rabbi. Disebutkan hadis qudsi kulantaran ieu dawuhan Allah henteu aya dina Quran. Eta berarti hadis qudsi teh. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya. Teu eureun-eureun tuh bahasana teh hebat ya. Teu eureun-eureun hamba kaula yataqarrabu ilayya bin nawafil. Taqarrub alias ngadeukeutkeun diri ka kami bin nawafili ku pirang-pirang pasunatan. Geus ai naon ai fardhu mah tos pogo ieu mah ku sunnah. Taqarrub bin nawafili kaya ning nu tadi teh nawafil teh zikir ka Allah, maca Quran, kuseur salat sunnah, sehingga di mana eta seorang hamba maksud taqarrub ngadeukeutkeun diri ka kami ku jalan ngalaksanakeun pirang-pirang pasunatan hatta uhibbahu sehingga kami mika cinta ka eta jalma. Jadi lamun eta jalma
nyeureurkeun pasunatan bari nyeureurkeun pasunatan teu aya tujuan iwa ti jalan taqarrub teh tujuan saja jalanna jalan taqarrub maka bakal timbul eta jalma dipika cinta ku Allah nyeureurkeun maca Quran nyeureurkeun zikir ka Allah nyeureurkeun salat sunnah insyaallah eta jalma bakal dipika cinta ku Allah beuki rea nya begitu dipika cinta. Maka di mana faida ahbabtu di mana kami mika cinta ka eta jalma. Jadi lamun eta jalma tos dipika cinta ku Allah. Dan nah maka dipika cinta ku Allah pang tadi na kunya pangna ayeuna nyeureurkeun salat sunat teh eta teh ciri mika cinta ka Allah. Pangna nyeureurkeun maca Quran teh ciri mika cinta ka Allah. Pangna nyeureurkeun zikir teh ciri mika cinta ka Allah. Maka di mana eta jalma, di mana kami geus cinta ka eta jalma, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi wa basaruhu alladzi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha warijlahul lati yamsi biha. Maka kami ngajadikeun pangdenge na eta jalma anu mana eta jalma ngadenge ku eta cepil. Kami bakal ngajadikeun panempo na eta jalma anu mana eta jalma nempo ku eta panon. Kami bakal ngajadikeun leungeun kitunya. Kami bakal ngajadikeun leungeun na eta jalma anu mana eta nyabok eta napi nyabok eta jalma ku eta leungeun kama bakal ngajadikeun suku na eta jalma anu leumpang ku eta suku. Jadi maksudna sanes berarti Allah ngajadikeun pangdangu eta jalma. Jika lamun dina ieu mah bahasa gen Allah jadi pangdanguna Allah jadi paningalna. Maksudna pabi yasma'u wabi yabtisu wabi yamsi ku kami eta jalma bakal ngadenge ku kami eta jalma nyabok ku kami eta jalma leumpang. Aya deui anu nafsiran kuntu sam'ahu teh kami bakal ngajaga pangdenge na eta jalma sehingga eta jalma moal ngadenge moal ngadangu kajaba ngadangu kanu di parentah jeung nu dipikaridho ku Allah. Kami bakal ngajaga panempokna eta jalma sehingga eta jalma moal ningali kajaba ningali nu diparentah jeung nu dipikaridho ku Allah. Kami bakal ngajaga leungeunna eta jalma sehingga eta leungeun moal wani ngepatkeun jeung moal wani nyabokeun kana nu sanes diparentah jeung anu dipikaridho ku Allah. Kami bakal ngajaga kana suku na eta jalma sehingga moal wani ngalengkah eta jalma kajaba lengkahan dina parentah jeung dina nu dipikaridho ku Allah. Kitu maksudna eta hadis. Jadi pangdanguna bakal dijaga ku Allah, paningalna bakal dijaga ku Allah, pananganna bakal dijaga ku Allah, sampeanana ge bakal dijaga ku naon? Ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi bakal menang bantuan. Jadi moal eta kulantaran ayeuna pangdanguna dijaga ku Allah, paningalna dijaga ku Allah, pananganna dijaga ku Allah, sampeanana dijaga ku Allah, hatena dijaga ku Allah, berarti eta jalma cicing selalu cicing dina parentah jeung cicing dina naon anu dipikaridho ku Allah. Nah, di mana geus kitu nya, di mana paningalna dijaga ku Allah, pangdanguna dijaga ku Allah, paningalna dijaga ku Allah, pananganna dijaga ku Allah, sampeana dijaga ku Allah, hatena dijaga ku Allah, di mana eta jalma menta ka kami pasti kami bakal mere. Alias saciduh metu saucap nyata.
nuhunkeun sakedik langsung ku Allah dipasihan. Di mana geus dipika cinta ku Allah. Jadi neangan, jadi kudu mun dina ieu mah entong neangan teangan hayang dipika cinta ku Allah. Kun dina ieu nya. Gerak teangan sangka dipika cinta ku Allah kunaon? Cara neangan anak kunyeurkeun pasunatan. Da ari ngalaksanakeun kaparduan mah sanes neangan mahabbat tapi neangan ridho eta mah. Memang luhur ari ridho teh. Ngan mahabbah mah ku pasunatan. Sedangkan ari fardu mah ridho, parentah jeung ridho eta mah. Di mana eta jalma menta ka kami pasti bakal mere ka eta jalma. Wala ini sa'adani di mana eta jalma menta pangrasa ka kami tangtu kami bakal ngajaga kana ka eta jalma. Tegesna eta jalma bakal aya dina pertolongan Allah, eta jalma bakal dikuatkeun ku Allah. Seluruh anggaotana eta jalma bakal selalu dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Di mana parantos eta jalma dipika cinta usaha ku Allah. Tur kadituna eta jalma bakal selalu da dijaga ku Allah, bakal selalu ngalaksanakeun parentahan Allah jeung bakal selalu ngahindar alias ninggalkeun anu dilarang ku Allah. Jeung eta jalma bakal selalu pagaweanana eta jalma bakal selalu menang taufik ti Allah Subhanahu wa taala. Kalayan kasimpulan di mana eta jalma menanggung kana kacapean dina bidayah sing capek heula. Tapi sing capek teh sing capek dina ngalaksanakeun ibadah. Di mana dina bidayah pan aya bidayah aya nihayah bidayah teh permulaan. Moal ka nihayah tong waka kana nihayah bidayah heula. Permulaan heula. Di mana dina bidayahna capek aqbalallahu alai bil maunah, maka Allah Subhanahu wa taala bakal mayunkeun alias bakal madepkeun ka eta jalma bil maunati kalayan pertolongan wayat wa tayassuri jeung eta jalma bakal digampangkeun sagala urusan. Sagala urusanana bakal digampangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tur Allah bakal ngalebur kana kasalahanana, Allah bakal ngagampangkeun kana kasabaran. Allah bakal maparin ka eta jalma. Eta jalma bakal resep kana ngalaksanakeun taat ka Allah. Tur eta jalma bakal dirizkian ku Allah resep min ladatil munajat, bakal dipaparin ku Allah enakna munajat alias paduduaan sareng Allah Subhanahu wa taala. Sehingga eta jalma bakal dileungitkeun anu mana eta munajat enakna munajat bakal bisa mopohokeun kana sakabeh kaenakan anu aya di alam dunia. Bakal bisa mopohokeun kana kaenakan anu aya di alam. Jadi di mana eta jalma geus dipaparin enak munajat geus poho kanu sejen. Di mana enakna munajat leuwih daripada enak salian di munajat, daripada enakna segala-gala. Kitu tah. Ngan kitu berarti carana teh kudu sing reha naon dia sing sehat ngalaksanakeun nawafil. Sing capek dina ngalaksanakeun nawafil insyaallah iraha-iraha ge. Wallah, kata pantas al masyaqqatu tadlibu taisir ieu syariat kamasyakatan matak nari kana kagampangan. Jadi ulah hayang gampang ari teu naon mah teu masyakat mah. Nu kadua dawuhan Rasul la yasilul karomata illa bi'tibaril masyaqqat
mual hasil kamuliaan kajaba kelku kudu melalui kamasyakatan heula. Kamasyakatan heula gitu. Di syariat memang ari anu ngahasilkeun macet kamari ya Allah. Da urang bisa ngalaksanakeun sunat seueur ngalaksanakeun ku sunat eta teh ku pertolongan Allah, ku diirodatkeun ku Allah. Da tanpa pertolongan ti Allah memohon. Gitu. Jadi irodat Allah Subhanahu wa taala beda jeung irodat makhluk. Irodat makhluk teu aya titik sama jeung irodat Allah. Naon sababna? Sabab irodat makhluk dipaparin ku Allah, ka irodatan ku Allah, diirodatkeun ku Allah. Jadi kahayang urang teh ditakdirkeun jeung ditangtukeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ngan sabare ditantukeun berarti urang wajib nyareat. Wajib entong lain berarti kumaha saha? Kumaha Allah Subhanahu wa taala. Jadi dina nalika yuksiro min sholati nawafil teh kudu sejak taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lamun dina nyeurkeun pasunatan terutama sholat sunnah tuluy di mana geus bener-bener dina ngalaksanakeun sejak taqarrub ka Allah, maka kadituna eta jalma bakal dipika cinta ku Allah. Jadi ayeuna mah teangan hayang dipika cinta ku Allah. Da di mana geus dipika cinta ku Allah mah teu kudu rea-rea nuhun.